Alah, geus nanya deui yeuh. Pokona mah ieu di mana yeuh? Ieu teh nuju di ujung Berung. Tiga nama ieu teh. Alah, tuh bener panas. Panas pisan pokona mah. Aduh. Aduh, ieu matahari ini cerah ge nya pokona mah. Ah. Bener layang-layangan. Halo. Aduh, tuh. Bener Ah. Tapi ayo aya saung sawelas ya. Asa apa ieu mah? Ieu mah jiga asa jiga bumina Bunda Iyang ieu mah. Alah. Bunda Iyang gitu ya bener. Alah, penasaran. Pamiasa hayu ah pokona mah. Urang ajar heula urang kalebet heula yuk ah. Pokona mah Bunda Iyang ieu mah. Bersama Ambu Ucuy bersama Ambu Ucuy semua terhibur. Sampurasun pamiasa tepang deui nya sareng YouTube Mun Cuy teh ayeuna nuju di Saung 11 tuh nu aya di Tanjakan Panjang nomor 11 Pasirwangi ujung Berung. Tonton terus YouTube Mun Cuy. Amun Cuy. Cihuy. Penak sarang si ibu kurang nepangkeun. Ibu sarang sahat ya nepangkeun? Desi. Ibu Desi. Ibu Desi teh dari mana ini? Dari Bandung, dari bawah juga. Dari Bandung, dari bawah juga ke sini. Iya. Nih. Saya kan kalau pagi-pagi suka jalan-jalan. Kebetulan tadi agak siang mampir ke sini. Mampir ke sini. Saung 11. Saung 11. Nih, kita tanyain pemirsa ya. Nih, kesan main ke sini gimana nih kesannya nih? Pertama udaranya langsung yang tadinya panas tuh langsung seger. Langsung seger. Disuguhi makanan. Ada bala-bala. Ada gehu. Ada lumpia. Apa yang kita pesan ada. Ada di sini. Nih, yang paling ibu favorit makan di sini makan apa nih di sini nih? Kalau saya ke sini kebetulan tadi makan siang. Itu sotonya soto ligar. Mantap. Mantap pemirsa. Penasaran. Itu pakai emping loh. Pakai enak, emping enak banget. Mantap. Nanti ibu mah, Ambu mah mau nyobain lah nanti nih. Harapan kedepannya seperti apa nih? Saya harap semakin maju. Semakin maju. Ownernya ramah. Emang ramah. Ambu juga kenal itu mah. Kenal? Iya. Sudah lama Ambu kenal? Sudah lama sama Ibu Iyang ya. Si Iyang teh. Iyang teh aku pemirsa. Tukang ngatrok sama Ambu sama tukang ngatrok. Tadi teh pas mampir jalan-jalan perlu teh laparnya, perlu sarapan mudah-mudahan si owner si Iyang teh aya. Alhamdulillah aya. Makanan yang dipesan tersedia. Tuh, penasaran pastinya. Ajak dong pemirsa sedayana. Pemirsa datang yuk ke Saung 11 di Tanjakan Panjang. Pokoknya mah wah, gini tenan deh. Cobain, buktikan. Warung 11 ya. Warung 11. Ya. Soto ligar. Waduh. Mantap. Mantap pisan ya. Enak tenan, raos pisan pemirsa. Hatur nuhun Ibu, sehat. Amin. Mudah-mudahan Saung 11 banyak yang 11 ini banyak yang datang ya. Orang bule. Orang bule pernah ke sini? Ya, kemarin dari Swiss. Terus kemarin hari Minggu itu dari Jerman. Jerman datang ke sini? Ada. Waduh. Juga ada yang daripada suka, dia punya kafe, mungkin sebagai studi banding atau gimana rasanya, dia juga makan di sini. Makan di sini. Yang punya ban, pabrik ban. Iya. Orang Chinese mengatakan sotonya waduh. Waduh, enak.
Enak. Mantap. Itu ibu yang di depan, Hah? dia tidak suka soto. Iya. Tapi begitu nyobain di Saung Sawelas soto ligar, wah, Ah. dia suka soto sekarang. Suka soto sekarang. Pencok ikannya cobain deh. Iya, hatur nuhun Ibu sehat. Sami-sami. Mudah-mudahan Saung 11 ini banyak yang datang Amin. dari seluruh Indonesia lah datang ke sini lah. Amin. Kita doakan ya. Amin. Maju Amin. terus untuk Amin. Bunda Iyang. Bunda Iyang. Yang ya, Iyang ya. Hatur nuhun YouTube Amun Cuy. Amun Cuy. Siu. Sareng si bapak ieu. Pak, teh nepangkeun sareng saha? Abdi Pak Hendi. Pak Hendi ieu sareng Ibu. Ibu Yuyu pamiasa urang taroskeun ya. Bapak teh di mana ieu teh? Abdi mah Hah? kawit di Ujung Berung di Palihanda. Ujung Berung Palihana. Oh. Terus Terus muping-muping aya rumah makan Saung Sawelas sauna teh. nya Bapak hayang nyobian sareng Ya. pekerjaan ieu. atas tuan tadi? Alhamdulillah. Cing kumaha ieu tuangna ieu. Sotona mantap. Mantap pisan. Raos Ah. pisan. Terus naon deui? Tadi Terus sareng bawal geprek grupnya teh. bawa geprek. Oh. Pokoknya mah kesana teh. Pokoknya mah mantap. Mantap Nah, pisan. laras. Harapan kapayuna ieu. Harapan kapalna panginten mudah-mudahan mah ieu Saung Sawelas langkung majengnya. Langkung majeng, insyaallah, ya. mudah-mudahan Ah. gitu. Abdi pada sering ka dieu gitu. Sering ka dieu. Tuang ka dieu. Ya. Mampir. Mampir. Pokoknya mah ajaknya sadayana hayu gitu Pak. Insyaallah. Hayu gitu. Insyaallah. Hayu, barayamu hayu gitu. Ayo kita makan di Saung Sawelas. Oh, Tanjakan mampir. panjang. Ya, Penasarannya? mantap, sotonya pisan tuh, mantap, penasaran? ikan gepreknya mantap. Ah, Mantap pisan. mantap pisan. Bapak hatur nuhun, Sami-sami. ibu-ibu nuhun, ibu nuhunnya. Cing sehat, Amin amin. cing aya rezekina. Amin. Pokoknya mah Saung Sawelas, cing seueur anu dongkap. Amin Gitu. amin amin. Ya. Mantap. Ya, ayo Saung Sawelas. Amun cuy. Cihuy. Sampurasun pamirsa. Rampes. Tuh, ambu teh penak sarang pemilik Saung Sawelas. Tuh, tiasa nepangkeun sarang saha? Iyang. Sarang Bunda Iyang. Nuhun. Aduh, Bunda Nuhun. sehat. Alhamdulillah. Meni lawas ku lawas. Tos lami teu penak di atrok, ayeuna penak di dieu. Sekarang ngaprok. Tarang atrok ayeuna mah. Ngaprokna ka dapur. Ayeuna mah gaduh Saung Sawelas geuning pamiasa. Yang teh ambu teh ka dieu teh sejak silaturahmi. Nuhun hatur nuhun. Ai sehat mah hatur nuhun pamiasanya sadayana sehat mah hatur nuhun. Nuhun. Nah, ambu teh tadi jalan-jalan asa apa ya? Ka dieu teh di jalan teh. Asa apa ya jalanna cing teh? Ieu mah jigas rumah Iyang gitu. Pas kenal ka dieu teh leres. Hatur nuhun. Saung Sawelas, rumah Iyang. Nih kaenahnya saung nepi ka sararae gitu tah. Cing ai makanan di dieu teh aya naon wae? Aya soto. Ah. Soto teh soto ligar. Soto ligar. Nu hartos nate mana ligar teh lina teh lingga wastu, Hmm. gar teh Garut. Cenah Oh. soto ligar teh soto lingga wastu Garut. Oh cenah gitu. teh. Selain eta aya naon wae? Gaduh goreng sareng bakar Ah. ikan nila, Ikan nila, goreng bakar bawang, bawang, ikan mas, ikan mas. muhun. Ah. Daras aya oge luput tak leuncah. Oh, teletek heun saya. Naon eta teh? Itu teh karedo. Karedo. Karedo Oh. hoyong lotek atah mangga. Oh, aya. Janten Anda punya selera, Ah. saya yang mengolah. Waduh, Anda punya selera, saya yang mengolah. Iya. Waduh, Jadi hebat bade pemirsa. pesen naon wae, mangga diolah. Asa ulah pesen mobilnya, Bu. Bagus ngolah tuh. Wah. Si, ai minuman aya naon wae ieu teh?
kopi Kopi murni murni. kararasan cobian lah tuh Oh, Bu. Pilih ieu aduh, mah. dik gimana? Nuhun, Alah, Ras. tina kalapa, Nuhun, dik teh. Ras. Waduh. Aduh, ini rawas kieu, Bu. Kararasan Oh, kopi berbagai macam kopi. kopi berbagai Nuhun. macam kopi. Nuhun, terus aya oge minuman lemon tea panas. Lemon tea panas, lemon tea Dingin. dingin. Apa pengintan biasa we jus. Jus. Nuhun, sanes jus. Oh, Nuhun. canes jos? Sanes jus. Jus. Geningan. Cing anu sok dongkap ka dieu ti mana wae yo? Kararasan panginten kumargi di SW di Ah. simpen teh aya anu tebihna teh rerencangan di Jerman teh ninggal SW Ninggal ka SW. Indonesia Heeh. dugikeun ka ngahajak ka dieu Ngajak ka dieu. Terus anu di Bali Di Bali. anu di Swiss Swiss. aya oge anu di Kuningan Di Kuningan ka dieu. oh daras aya nu di Cirebon oge ka dieu Cirebon ka dieu. dugikeun ka aya nu pengusaha restoran oke di kabade perbandingan ieu soalna perbandingan Rasa balik ka dieu. atos Atos ka dieu. Aduh, tuh pamirsa geningan. karawasan eta teh nya. panginten bakar bawal Bawa anjeunna teh meni nyade deui cenah teh ambu teh aya nu hilap ieu. Berdirina teh ti iraha ieu teh bunda teh. nembe kamari ada nembe lele ka halu kaping 20 kilo Desember Udah. ambu Asa cik kenehnya 20 kilo tapi Desember. alhamdulillah nyukeut pilu anaknya Didoakeun ku ambu cing seur anu dongkap. amin amin Ibu-ibuna cing sarerehat anu Amin, dara lengkapna amin. oge kitu cing aya rezekina nya. Jadi dongkap deui ya dongkap deui eta gitu. sila Tah. lanjutkeun Nya. Cing bukana ti tabu sabaran tabu salapa. Nah. tabu genep sonten Tiap hari ya reguler reguler teras. enggak pami Sabtu sareng Minggu aya musik live Ya. upami karaoke mah enggak gitu Oh, cing pas ambu teh fasilitasna teh aya naon wae teh selain makanan teh nya tuh. karaoke Karaoke, terus musik live musik lab. pami karaoke mah biasa dikerja kami musik live mah panginten biasa we nu nyanyi sakali sakaraha Oh, gitu. atau napi bade dipesan mah enggak Pesennya nya. Ieu teh tuangeun tiasa pesennya pokona mah. Bisa aya nu bade nelpon pesen tiasa teh pesen Tiasa, beras mohon. anu pesen sekian seur gitu Mohon, maksudnya tiasa. mangga Oh, tah pamiasa tiasa teh aya nomor telepon di dieu engke. Ke ngalangkung bun Oh, ka ditu nya. Ah, ieu di dieu nya aya nu pesen ke di dieu nomor teleponna budaya. Nah, harapan ka payuna sakumaha kumaha anu jelas mah panginten mudah-mudahan di kamajeng Kamajeng. satrasna salamina anu udah rongkap langkung Langkung seueur seueur nu udah rongkap lagi cing sehat terus nya di pasian ditambi rezeki tamih deui rezeki Oh, pokona mah iyang oge cing sehat aya Ieu rezekina teh ngaikeun amanah nya neraskeun amanah kumaha tah amanahna teh mau jangan kapupur teh hoyong gaduh kieu nembe kalaksanakeun amin nuhun cing laksana pokona aya rezekina iyang cing sehat penak teh pamiasa biasana sok dileuweung dicurug ayeuna di dieu oh iya su penting mah iyang sehat amin sami Nu. ibu oge sehat nya nuhun tos ditepangkeun nya silaturahmi ka dieu kitu nya Nuhun. pokona mah the best pokona mah iyang amin amin pokona mah sami amin tah ka pamiasanya milih penasaran dongkap yang di mana ya teh yang di Saung 11 Saung Jalan Tanjakan Panjang Ah. nomor 11 RT hiji RW 8 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung. tuh pamiasa penasaran dongkapnya terus ka dieu langsung we pokona mah dongkap ka dieu atur nuhun yang Sami-sami ya nuhun. pokona mah cing sehat si Amin. rezekina ibu-ibu nage Amin. nu darokap cing aya rezekina cing Amin, sehat amin amin amin. dongkap deui ka dieu Beres. kitu nya Amin, atur amin. nuhun Atur nuhun. saung 11 cihuy amun cing oge cihuy mantap nih aduh alah mantap ya wah nuhun ya bunda ya nuhun pisan cing saung 11 teh cing seueur anu dongkap pokok namanya cing seueur anu dongkap cing urang lawasannya soto ieu teh tah sotona
Pamirsa karaos pisan pokokna mah berasa model ieu tuh berasa pisan pokokna mah aduh pasti dedeun enak pisan lumer ya enak pisan pokokna mah enak kasih ketagihan alah tuh mantap mantap pokoknya mah nah kapok aja mah makanan enak dijamin enak ya pokoknya mah alah wah mantap ya pokoknya mantap pisan ya tuh walah kalau pisan bumbu nake mantap asik alah ini parah nih. mantap pisan pokoknya mah dongkapnya ya ke saung 11 pamirsa pokoknya mah tong hilap dongkap ka saung pintunana tuh Chef Dian Cimahi Jeep Apparel tah tuh waduh bener si isi mah dianggon lagi bahan lagi saya tuh yang pilih ibu-ibu penasaran atau ibu-ibu priogi tah dong aya TikToknya nya Dian Jeep Apparel teh tuh atur nuhun Kang Dian Jang Dian tos dugi ya tuh amun coy atur nuhun pokoknya mah tonton terus YouTube amun coy nya Kang Dian atur nuhun tos dugi ya Jeep Apparel tuh Jeep Apparel nuhun pisan Kang Dian tos dugi atur nuhun sing sehat Kang Dian wah mantap ya mah yang olahraga ya yang amu senam ya mah ya atur nuhun Kang Dian pokoknya tonton terus YouTube amun coy cihu